Adik-adik, orang selaku budak orang, orang kudu tetap beriman. Sok sanajan orang hidup di zaman globalisasi anu loba godanana. Komo deui keur di bulan puasa jika kieu mah. Naon contohna Pak Ustad? Kalakuan goreng nusok dilakukan ku budak mora zaman ayeuna. Contohna budak ngora sok barobogohan. Naon Pak Ustad, budak mora teu beunang bobogohan. Teu beunang bobogohan teh sabab eta kalakuan maksiat deh. Oh, maksiat. Abdi mah teu termasuk maksiat Pak Ustad. Sok sanajan abdi sok bobogohan oge. Nah, aku naon kitu budak ora teh disebut maksiat sanajan bobogohan ge. Ngaco pikiran kitu teh. Kan abdi mah ngora keneh Pak Ustad. Lah, naon hubunganna jeung maksiat atuh dek. Lieur maneh masugan. Nya kan maksiat teh lamun dilakukan ku emak Pak Ustad. Sementara abdi mah ngora keneh. Oh gitu. Mau ngalakukeun ibu-ibu naon sia? Kapalang gelok lah. Atuh busiat Pak Ustad. Sugan urun. Mangga pasen salajengna kalebat. Punten, Mbah. Mangga calik neng. Naon nu diraos teh neng? Kumaha Mbah carana abdi teh tos langit acan Dadu Putra. Oh gitu. Kumaha carana nya Mbah? Carana kedah diparios heula teh, teras dipasihan obat. Oh gitu. Upami ku cara tadi masih kene teu hamil, kumaha Mbah? Kapaksa eta mah kudu nganggo cara sanes neng. Oh, berhasil moal Mbah nganggo cara kitu. Nu entos-entos oge berhasil neng. Saha nu tos ngabuktoskeun berhasil ku cara kitu Mbah? Eta neng pun bojo. Oh, saha atuh Mbah, abdi ge hoyong kumaha carana? Mung aya syaratna ieu teh neng, kumaha kersan teu? Naon kitu Mbah syaratna? Kieu neng syaratna teh wayahna neng kedah kersan nikah jeung abah. Dasar modus. Kunaon maneh jiga nu keur galau keur mikiran kabogohnya? Nya euy, geuning teh apal. Emang kunaon kitu kabogohna? Eta euy, kabogoh aing mah terpisan, Bro. Nah, kunaon kitu bisa disebut natre? Atuh coba, ek teh menit kumaha? Minggu kamari minta 150, memehna minta 100 salawe. Isu, minta deui 250. Ek teh menit kumaha? Aduh,
Bener pisahnya kabogoh sorangan teh matre. Duit sakitu lobana dipake naon? Duka, pukul dia kita apal. Nah teu apa pan eta teh kabogoh maneh? Nya, tapi can pernah dibere ku aing oge. Dasar harasus didengekeun. Action. Keur naon man? Keur naon wae. Ya Allah keur naon? Action. Nah gitu, nah kunaon kitu. Action. Yaitu dengan cara berevolusi. Apakah kau dengan apakah kau dengan teorinya? Apakah kau setuju? Action. Action. Pak, abdi dongkap ka dieu teh hoyong malamar putri.